Nyaliksik makna legenda, Munding Laya di Kusuma. Bagian K1. Tradisi budaya Sunda Buhun di zaman Kerajaan Sunda. Sunda Galuh nepi ka zaman Pajajaran ngabogaan tradisi panulisan di bidang kailmuan ku cara simbolis siloka. Salah sahiji contona nyaeta carita legenda Munding Laya di Kusumah nu teu bisa dihartikeun ku cara literal atawa tekstual tapi kudu dipahaman sacara simbolis naon maknana dibalik carita legenda anu kasebutkeun tadi. Inohong Munding Laya di Kusumah mangrupakeun sahiji wujud ti dedegana jalma nu ngabogaan budi luhur nu geus junun ngelekeun jongrang kalapitung nu mangrupakeun saorang buta raksasa. Nalika ditanya di mana wewengkon Jabaning Langit, jongrang kalapitung ngajawab di awak anjeun sorangan. Nalika ditanya deui di mana wewengkon Jabaning Langit tempat Guryang 7 jeung Sasaka Domas, jongrang kalapitung ngajawab di het sorangan. Inohong jongrang kalapitung sang buta raksasa telian ti gambaran sifat buta nu aya di diri sorangan. Lamun dina terminologi Islam dikawano sosok iblis lambang ti sifat kaadigungan, angkara murka, nu asalna dijieun tina seneng, kukituna ngabogaan hawa panas, ngagambarkeun sifat-sifat kaangkara murkaan nu aya dina diri manusa. Cicingna tangtu wae di jero het. Het urang nu kudu dielehkeun ti sifat dua jongrang kalapitung buta iblis nu pinuh ku kaadigungan, sarakah, haus ku kakawasaan jeung kaangkara murkaan. Kukituna naon ari makna Jabaning Langit teh? Guryang 7 jeung Sasaka Domas. Jabaning Langit jiga nu disebutkeun ku jongrang kalapitung nyaeta aya di jero het huk sorangan. Kitu deui naon nu dipika maksud makhluk Guryang 7 nu ngajaga layang Sasaka Domas nu kudu ditalukeun ku Munding Laya di Kusumah. Guryang 7 telian ti 7 lapisan atawa 7 langit atawa 7 titik cakra nu aya dina awak manusa. Di puncak pangluhurna ti 7 langit atawa 7 cakra eta aya sora Sang Maha Pencipta atawa Ilahiyah ngabogaan simbol warna bodas ngalambangkeun kasucian het atawa kabersihan het. Nepi ka sagala bentuk sifat nu teu hade dina diri manusa wajib dielehkeun. Layang Sasaka Domas mangrupakeun simbol kamakmuran, karaharjaan jeung karahayuan ngan bisa dimenangkeun lamun sifat-sifat nu teu hade dina diri manusa geus bisa leungit ku kituna nu kari nyaeta sifat-sifat nu harade jeung budi pekerti nu luhur, nu ngabaktikeun kahirupan jeung awakna pikeun ngabakti ka Sang Maha Pencipta sarta alam samesta. Sacara simbolis Jabaning Langit jeung Guryang 7 mangrupa proses atawa jalan ka kasalametan, jalan ka kasucian nuju ka Sang Maha Pencipta, Allah yang widi, supaya jadi jalma nu unggul sarta paripurna, Khalifah fil ardi, jalma nu amanah ngabdikeun dirina pikeun Gusti Allah nu Maha Kawasa sarta jadi juru salamet pikeun alam samesta. Ku basa sejenna biasa disebut Dharma Raja, pamimpin nu amanah dina ngajalankeun dharma. Numutkeun kamus basa Indonesia agama asalna ti basa Sansakerta jeung gama, ahartina sama dengan henteu, jeung gama hartina sama dengan kacau. Jadi agama ngabogaan harti sama dengan henteu kacau atawa jalan pikeun teu jadi kakacauan ku basa sejenna nyaeta jalan pikeun kasalametan. Numutkeun sababaraha data antropologi jeung sajarah ngeunaan agama, diperkirakeun aya sakitar 4.200 agama di dunya. Agama di dunya saloba eta ti mana asalna? Sababaraha ahli sajarah nyebutkeun yen agama pangkolotna nyaeta agama Hindu.
Kecap Hindu asal nati kecap Sindu anu mangrupakan sahiji paradaban ti lembah di Disa Buderen Walungan Sindu di India nuges ayati 1500 sm. Dumasar hasil panalungtikan di situs megalitikum Gunung Padang Cianjur tina hasil pangukuran carbon dating batuana nunjukan angka 18.000 tahun saacan Masehi ninggalkan loba tanda tanya. Nah bener agama nu pangkolotna teh asal nati lembah Walungan Sindu di India. Balik deui ka inohong mundi Inglaya Hadi Kusumah. Saha anjeunna sabenarna? Petik 2.